Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda karayan ngapantun jajara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol sukreb. Mang oge nganunkeun pisan kanu parantos nge-like oge komennya. Mangga mitra supados teu kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Satepina kajero reuweung Mang Ojo teh ditepungkeun we jeung Gilintung. Atuh manih soak. Katempo awakna teh mah nikokompodan, lempangna asa teu napak, kangaranan aya di pamukiman para karaman. Sokomo kiwari teh keur nyanghareupan jadugna. Tuluy ku Gilintung teh ditalek deui kana kasanggupanan, bari diancam-ancam puguh we Mang Ojo teh. Lamun teras inget kana kakolotanna mah meh-mehan we ceurik, bari ngompolan maneh. Daya tatu Gilintung teh sakitu pikasieunana. Ngomongna bari sentak senghor popolotot jiga anu arek ngarekeb. Tah kitu euy. Sia kudu ngabaruang si Endul. Pokona mah wisa kudu kahakan ku eta si buta euy. Ulah nepikeun kagagal. Nyawa sia tarohanana. Sumohon, mangga juragan, jisim abdi malwantun baha. Parentah ti juragan tangtos bakal dipidamel. Syukur arek kitu mah. Lamun geus hasil ngabaruang si Endul, kade euy. Sia oge ulah wani ngucah ngaceh ngeunaan karaman maung hideung anu dumuk di ieu leuweung. Ih, kantenan moal atuh juragan. Moal bade diwartos-wartos ka urang lemur. Abi mah teu wararantun teuing. Alus ari kitu mah. Hei, Galing, Asmo. Ayeuna mah sia neangan wisa euy. Geura newak oray. Mangga Ki, janten kedah milarian oraynya. Sumuhun prayogi wisana. Nya butuh wisana wungkul deuleu. Teu putuh ari ku daging jeung kulitna mah. Cikeun harinit jeung maneh Asmo. Ala oray euy, sakur-sakur oray anu ngandung wisa. Ala ku sia, tah engke wisana teh euy dicampurkeun jeung timel. Keun dewek arek nita si Satong. Sina nimbel, sina nyieun timel anu ngeunah deuleu. Mangga Ki. Ayo Galing euy. Urang newak oray ayeuna mah. Enyahna Asmo. Teu talang teh si Galing jeung si Asmo teh laju we arindit arek newak oray hanteu wani baha. Sok sanajan gede risikona kangaranan newak oray anu boga wisa. Tangtu we bakal ngabahayakeun lamun seug macok teh matak cilaka. Tapi duanana teh sateka pola wekeun cenah arek diala. Arek dicokot teu wisana. Iwari duanana teh geus aya di luareun pamukiman kukuruputan we di nu bala. Alah, Galing. Ayo euy, urang newak oray tapi saenyana mah dewek mah ieu teh sieun euy. Euy sarua dewek ge atuh. Pangaranna lain kudu newak oray mah euy. Alah geus macok. Sok komo oray nu tewak teh oray garalak. Bade jeung wisana teh mati euy. Alah. Kumaha atuh ari euy geus kieu? Urang teh kudu nurut kana kayangna Gilintung yo. Nya da kumaha deui atuh kudu nurut kana kayangna Gilintung. Pokona mah urang teh kudu meunang oray. Tapi kira-kirana oray naon nu sakirana henteu ngabahayakeun teuing euy henteu galak nya ngalineuk we kitu tah. Ari oray nu ngandung bisa mati bagaralak sia. Tapi teuing euy, lamun oray kadut mah. Tapi pokona mah urang teh kudu neangan oray sinuk.
orai welang, orai gibuk jeung sajabana euy. Anu ngandung wisa anu mati. Lantaran lamun wisana teu mati teh euy meureun si nu teh moal kojor atuh. Nya hayu galing, tapi manehnya nu newakna teh ulah urang ah. Urang mah sieun pukus sieun dipacok. Ih, wah barengan euy. Tapi keke ulah ditewak ku leungeun sia teh jalo. Bener urang nu cilaka, urang neangan pamepeg, urang lumpuhkeun heula sina lineuk. Jadi newakna teh hese teuing. Tulus urang teh kudu mawa wadah sia. Udah asupkeun kana karung kana naon ke. Nya atuh ke dagoan sakedeung rek balik deui ah rek nyokot karung. Jeung rek neangan pamepeg. Si Asmo teh guragir we balik deui ka pamukiman arek nyokot karung jeung pamapeg. Tekung sidilang geus jo deui bari mawa karung jeung iteuk dua. Song diasongkeun ka si Galing. Tak ieu ku maneh cekel iteukna hiji. Lumayan jang mapeg orai malah. Ayo euy Galing, urang neangan. Duanana teh atuh asruk-asrukan we. Bari neangan sayang orai nu barala didatangan unggal liang di tempoan. Teuy aya liang yo. Liang orai eta liang naon ieu teh nya? Ah nya duka teuing. Urang colok we atuh. Sok kumaneh Galing, colok ke liangna. Ayeuna di sia teh aing cilaka deuleu. Meureun aing teh modar lamun dipacok mun nya eta liang orai teh. Urang kerean euy. Atawa urang asupan bangkong. Sugan we eta orai teh kaluar. Anya sok atuh kerean atawa asupan bangkong. Si Galing nyokot pangkung anu rada panjang geus kitu mah eta liang teh dirojokan di gerean. Tapi orai teh eueuh ngonongol kaluar tina jero liang. Geus kitu mah nyobaan ngasupan bangkong kana eta liang. Tah urang eupanan aya mah ku ieu bangkong isugan we lah. Lamun nya ieu liang orai teh oraina bakal bijil. Hahaha. Nya Galing, sug-suganan we atuh eta orai teh kaluar noloh. Lamun geus nolol kumaha euy? Ih nya papeg geus sia bregug. Nya keun ku aing bakal dipepeg. Basa dieupanan ku bangkong bener we. Dina jero liang teh aya anu kaluar nyata orai ngan bae lain orai nu ngandung wisa ieu mah. Tapi orai sanca kembang sagede bitis puguh we atuh. Si Asmo jeung si Galing teh mani ngarajleng ingis dibeulit ku eta orai. Anu katempo nyapluk bangkong geus kitu mah manehna teh kaluar tina jero liang. Jikana mah eta orai teh nagih deui hayang dihuapan. Alah, orai sanca geuning imah euy. Alah. Nyak, orai sanca jadol teh. Leuh, tuh kalah kanyampeurkeun ka dieu euy. Oh, alik sia Alik. Lunga. Naonan sia teh? Aing teh butuh sia. Butuhna ge orai nu ngandung wisa deuleu. Anya hayo Galing ah. Urang lompat deuleu tuh. Mudag teh orai teh. Baratak duana teh pating baratak lalumpatan ngajauhan eta orai sanca kembang. Sabadang geus ngarasa aman mah. Duana teh laju laleumpang deui lalaunan. Alah, salah liang euy nu tadi mah liang orai sanca. Da sia tuh Asmo. Oh, bet nuduhkeun kana eta liang kapan jelas euy eta liang teh gede deuleu. Anya, atuh sugan we ari liangna gede mah oraina gede, wisana ge mati euy. Ah, balagu geus sia mah. Ari liang sagede-gedena ge euy, liang orai sinuk atawa orai ulang. Moal sagede orai sanca sia. Alah, kamana tuh euy? Liang orai teh. Si geuningan ari dihaja-haja mah euy. Ah, nya kudu meunang we euy hayu ah. Piraku adi di teteangan mah henteu meunang. Duana teh laju neruskeun di neangan orai. Ari ku disabaran mah jeung lah terus di teteangan akhirna mah orai teh meunang oge. Kaya ning orai sinuk, orai welang, orai gibug geus meunang ngawadahan dina jero karung. Geus kitu mah duana teh guragiru marulang ka pamukiman. Kilintung bunga basa nemporan rentang. Si Galing jeung si Asmo bari mamawa karung. Geus pasti cenah geus hasil newakan orai teh. Kumaha euy hasil newak orai teh? Ih, nyatang tos we hasil atuh. Dayu orai teh dina jero karung ki. Malihan mah aya seueur kaya ning orai sinuk, orai welang, orai gibug. Ngan nu teu aya teh orai sikehet. Syukur euy ari geus meunang mah. Kadiekeun. Urang alawisana deuleu. Eta orai teh masih kede harirup. Nah geus kalojor. Nya masih hirup atuh ki, masih hirup. Da ngalana oge ditewak. Hahaha.
ditewakan we tadi kep jika newak hayam. Sumuhun ki newakan lagi ditewakan kuleungeun henteu dipepeg heula lah. Da sapi lagi newak orai atuh naon hesena. Pokona mah si keneh harireup supaya gampil nyanak wisana. Alus bener. Azok buka tak karungna. Sok, ari nya mah sia newakan aku leungeun. Cokotan ka dieu euy. Ala wisana ku sia. Asok si Asmo buka karung teh kodokan tak ku sia oraina. Ih, kumaneh galing sia buka karungna kodok kumaneh. Kumaneh we si Asmo. Kumaneh sia? Ai, kalah silir todo sia ada kurang ajar. Azok sia, garing ku sia euy. Kapan cenah ku sia eta orai ditewakan ku leungeun. Montong leleda sia. Azok. Mangga ki mangga. Karung teh laju dibuka geus kitu mah leungeun si Galing teh ngodok kana jero karung rek nyokot orai. Sanajan orai teh geus menang mepeg, tapi masih kena hirup. Puguh we atuh barang leungeun si Galing asup kana jero karung ari kacok kana leungeunna. Gurubug atuh si Galing teh maneh gurubug. Alah, dipacoki. Dipacok. Si Galing teh reuwas bari sumengirahan ka nyeri. Katampo leungeunna teh turut dipacok orai. Puguh we atuh kirintung teh maneh kaget. Ai-aina geningan macok. Kapan sia teh pinter newakan orai ti deuleu Galing. Alah, tulungan ki. Alah, wakaning macok teh bieu orai sinuk. Alah. Nah, sia teh pesmer sia Galing sapi lagi dipacok orai sinuk deuleu. Jika lain jago wae deuleu sia teh. Ari akhir lawora. Dipacok orai sinuk mah matak cilaka. Alah, ganjang ubaran ki, ganjang. Kedalandongan yo. Tadi sia kurang ajar. Iya, nari sia. Nu cenah mah pinter newak orai tapi kakara kapacok sakitu ge sia teh mani. Geus soak. Si Galing teh kuragir we nyampeurkeun ka Kirintung. Tekung silak ku siwa, Kirintung teh ngaluarkeun batu mustika anu rupana hideung sagede nog soang teh. Anu biasa dipake nambahan anu keuna ku sasatoan anu ngadung wisa. Batu mustika teh diantelkeun we kana tapak dipacok orai. Dak sakala si Galing teh teu ngararasakeun ka nyeri. Samalahan mah wisana ge geus kaluar. Alah nuhun ki, nuhun. Geus cager ieu teh. Nya cager sia. Menggeus. Azok sia Asmo. Ayeuna mah ku sia gerat tewak tah bawa ka dieu eta orai teh. Alah, ampun ki, ampun. Abi mah teu wantun. Puguh ge sanyana mah newakan eta orai teh make pamepeg. Tuluy orai teh dilumpuhkeun geus. Teu galak mah diasupkeun kana jero karung. Tah kitu ki sanes ditewakan kawas newak hayam. Palagu sia teh. Paingan atore kitu mana saya dapat ngabohongan kadawek. Hehehehe. Dasar sia mah pada lagu kabeh. Manggas, adekeun karungna. Karung teh dibikeun we ka Kirintung. Geus kitu mah eta orai teh ditewakan ku Kirintung aneh. Eta orai teh ka Kirintung mah dak lineuk hanteu daekeun macok. Orai teh laju dialawi sana dicampurkeun we jeung timbal anu geus meunang nyieun si Otong. Ayeuna mah ye timbal teh geus make wisa euy. Ukituna sia Ojo ayeuna keneh kudu indit ka pasir lawa euy. Kudu ngajalankeun rarancang teh ya. Ngan bae maneh Galing Asmo. Kudu milu. Maneh kudu nganteur ye si Ojo. Ceung deui ngintip-ngintip kayaan si Senoa. Pikeun mastikeun nah kumaha-kumahana tah kitu. Mangga juragan. Jisim abdi mangiringan wae. Alus. Sok rainit. Galing Asmo. Cacapkeun ye si Ojo euy. Wayana maneh oge kudu mastikeun ngeunaan eta si Endul. Mangga ki, mangga. Nya sumuhun mangga ki. Mudah-mudahan we atuh tarik ka urang teh ngabuhakeun hasil. Saatos eta si buta teh nuang ieu timbal. Sumuhun, Kojor alias ngajahjar. Aitos Kojor mah gampil urang teh panginten dina nyokot eta harta karun teh. Geus teu loba catur atuh Mang Ojo dijawabkeun ku si Galing jeung si Asmo. Arek ngajugjug ka pasir loa.
teu kacaturkeun di jalana. Mang Ojo si Galing jeung si Asmo teh geus meh tepi ka pasir loa. Reg atuh ngarandai kelantaran si Galing jeung si Asmo mah henteu wani ngadeukeutan ka sisi pasir. Inggis papanggih jeung si Endul. Laju marentakeun ka Mang Ojo pikeun ngajalankeun rarancangna teh akade cenah. Kudu bisa pisan dina pura-purana teh ngaraeta si Endul teh henteu curiga. Asok ganjangan ka itu. Keun kuring duaan mah rek ngadaguan di dieu. Tak kade. Kudu bisa pura-purana euy, kudu bisa akon-akon. Ulah nepikeun kata si buta teh curigaeun. Nya mangga Den. Janten palih ditu pasir loa teh. Teu salah tuh itu tuh. Pokona mamang kudu bisa ngajalankeun rancang kalawan hade. Nepikeun ka eta si Endul teh kabeunangan ku bisa atawa beunang di baruang. Mohon Aden, keun mamang bade pura-pura we. Jika anu bade nyadap. Nyari kantun atuh ya. Nya asok. Lamun geus hasil ngajalankeun pagagawean euy. Bere kode. Ngara dawek duaan teh ngarti engke dawek bakal kitu bakal mariksa kayaan si Endul. Tak kitu. Nya mangga Den mangga. Mang Ojo teh guragir we manehna teh arek ngadeukeutan ka sisi pasir. Arek naik ka luhur pasir, arek neangan si Endul. Catuhurkeun si Endul harita teh manehna teh keur kukulintingan we. Da eta tuh beuteungna teh karasa lapar. Tangaranan cicing di luhur pasir bari jeung hese pisan kadaharan. Aduh, ieu beuteung mani lapar. Ukur ngadahar bong borosan. Kumaha geus kieu? Halah pira ku aing teh kudu nyelang heula balik ka paguron mah pikeun mawa bekal. Kapan inggis pihakna si Lintung daratang deui. Nya. Alahna ari kitapan henteu ingeteun kitu kan Dul. Henteu nganteran bekal. Tapi keun ayeuna marek neangan di bong borosan. Nu penting mah beuteung teh kaganjel. Cek si Endul atuh we maneh teh ninggalkeun eta saung. Arek neangan bong borosan, nu penting mah cenah beuteungna teh kaeusian. Barang keur jongjon leumpang, di handap teh aya rentang-rentang aya nu keur leumpang. Si Endul teh kaget nah saha eta jalma teh. Aya jelema. Nah rek ka mana eta jalma teh? Nyakeun sia. Ku aing bakal didambeurkeun bisi-bisi boga niat jahat, arek nyokot harta karun. Cek si Endul guragir we tuturubun ngadeuketan nyampeurkeun ka eta jalma anu keur leumpang ngalengoy. Mawa gembolan jeung lodong. Boa-boa eta jalma teh tukang nyadap. Nari ka mana mamang? Saha ieu teh? Ugo mamang tin mularian tanggal kawung. Nuju nyadap encep. Ngaran uing teh Endul. Mana lahangna atuh cikan. Ngasaan lu teh ieu teh geus haus. Jeung naon eta dina jero gemolan. Aya lahang mah. Semuhun gemolan teh ieu teh beka ti mah. Nya ari periogi mama enggak ke. Nah jang Endul teh bet aya di ieu pasir nuju naon? Nuju ngalamanuk atawa napi kumaha ieu teh? Nya mang, kuring mah keur ngalamanuk, keur neangan manuk balakok, tapi acan meunang, nu aya ge kalah ka manuk bueuk. Cek si Endul pura-pura we manehna oge henteu ngabejakeun anu sanyana. Oh, nuju ngalamanuk. Bener mang, keur ngalamanuk tapi ieu beuteung lapar jeung hanaang. Lamun mamang mawa bekal atuh cik menta, teu kuat lapar ieu teh. Mang Ojo maneh bunga teteh geuning cenah eta si Endul teh ujuk-ujuk ngenta kadaharan. Asa ku kabeneran atuhan teu hese. Nya mangga ujang. Nya ieu aya timbal mah. Da mamang mah tadi teh atos. Nya ieu teh jangke lah. Tapi ari ujang lapar mah keun mangga. Nya nuhun mang atuh ari kitu mah. Mana atuh teh timbalna? Cek si Endul atuh laju we menta eta timbal. Atuh geus kitu mah timbal teh dibikeun ka si Endul. Malahan mah si Endul teh ngajakan ka Mang Ojo pikeun ngajuk-juk ka saung. Urang reureuh heula we cenah di ditu ngara tumanina. Atuh gancangna carita si Endul jeung Mang Ojo teh caricing we di ditu saung. Si Endul teh geus ngahekak timbal mani nikmatna keur. Sabada rengse ngadahar eta timbal goledag si Endul mah ngagoler. Beuteungna geus wareg mah karasa panonna teh capal hayangeun hees.
Alah maningeunah timbal teh. Alah ieu nul mah tuluy ieu teh mang hasuk we arek neangan tangkal kawung mah tuh belah ditu arek nyadap mah nul mah arek sare heula ieu teh. Sok Ujang. Nya golerkeun ari tunuh mah. Ya mamang marek nyadap we ieu teh. Keun ke ka dieu deui Jang. Mang Ojo teh laju we atuh ngaleos sedengkeun si Nul mah sabada ditinggalkeun ku Mang Ojo teh geus karowe kerek meniti berana keur. Mang Ojo harita manehna teh sanyana mah nyumput we satukangeun rungkun bari merhatikeun kayaan si Nul. Eta Jang Nul teh geus ngadahar ti mah. Alah, palang siang. Nya bakal ngaranapan cilaka. Kangaranan eta timah teh geus dicampuran ku wisa orai anu kacida matihna. Dedeh teuing Nul. Kapaksa mang teh kudu yeun tina kelaku kajahatan deui masa sati parentah. Ku jalma jahat. Alah, tuh sare hinggis we henteu hudang deui. Mang Ojo geus kitu mah guragi duit ninggalkeun luhur pasir. Manehna teh arek bebeja ka si Galing jeung si Asmo. Basa geus tepi laju we dibejakeun lamun si Nul teh cenah geus ngadahar eta timbal malahan mak ayeuna teh geus sare tibra. Tahang tu eta si Nul teh bakal sare salilana. Syukur euy. Ari geus hasil ngajalankeun pagawean mah. Terus Aden, eta timah teh seep. Alah rewok tuangna oge. Timah sakitu ageungna teh seep. Ku eta si Nul teh. Alus euy, alus. Kumaha yeuh? Urang pariksa ka itu kayaan si Nul. Oke lah sia mangkelanan. Ulah rudusuan euy. Urang tungguan. Sina bener-bener si Nul teh kojor. Enya lah atuh ari kitu mah urang tungguan. Kan kumaha yeuh si Mamang yeuh? Nah titah mulang wae euy Galing. Oh, nyari geus beres mah bener-bener geus kadahar eta timah. Geus ngajalankeun pagawean heuh Jingwang. Mamang balik ka itu. Ngan omat ulah nepikeun ka ngucah ngaceh kayaan karaman maung hideung nu aya di leuweung Sabelit. Lamun Mamang hayang salamet. Nya mangga Aden nuhun. Mamang mah ayeuna bade mulang we ka lembur. Mang Ojo teh maneh bunga atuhan teu loba mikir laju we bareng bang maneh teh lumpat ninggalkeun si Galing jeung si Asmo. Urang cari cing heula we ayeuna mah di dieu euy Asmo. Urang tungguan lah. Teh geus puguh si eta si Panua teh geus kojor urang teang euy. Ngadon ting palanyun we udud nikmatna keur bari nungguan waktu. Sabadang geus ngarasa cukup masih Galing jeung si Asma teh laju he manehna teh narange ka luhur pasir ngadeuketan ka guha karang loa. Breh katempo aya sasaungan. Katempo ngabugiga geus si Nul teh mani ngagoler. Beuteungna mani ngapudayut. Bari ceung di eta saung teh katempo daun pabalatak urut timbal nganu ngahareti. Timbal teh geus beak didahar ku si Nul. Atuh si Galing jeung si Asmo teh geus boga kayakinan. Tang tuwe cenah si Nul teh ayeuna teh geus kojor, geus paeh lantaran geus kakeunaan ku baruang wisaorai. Tuh dele ku sia Asmo. Si Nul teh geus ngabengkang jadi bugang eta mah. Alah nya eta timah teh geus dihakan teh ku si buta kurang ajar teh. Alah mursia tu sia umur siangan sakitu Nul. Tetela geuning maneh teh paehna teh diracun sia. Ayo ayeuna mah urang pariksa. Urang pariksa kayaan si Nul urang pastikeun nah geus paeh atau masih kena hirup. Anya hayu Galing, tapi hanya akal euy. Waktuna beak. Heuleuh mitra waktos na cenah parantos teh nyekapan. Sageula urang tunda jajar carita. Si Nul cawara olok ke jodohi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajeng nama nganunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya mang saeulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.